Ieu mah hukumna fardu ain, wajib pisan mampir pami ka Tasikmalaya nu hoyong ngaraosan tuangeun Sunda, sangu haneut, genep rupi sambal dadak, serba-serbi rencang sangu, perhayaman, lauk asin, lauk gurame, daging sapi, jeroan sapi, peuteuy jengkol, sareng pepes-pepesan, komplit sadaya rencang sanguna teh digoreng dadakan. Nikmat. Konsep warungna tradisional, bangunanana sapertos dirompok sepuh, aya jandela kai heubeul nu ngingetkeun kana kaayaan lembur. Tah ieu barang yang paling berharga adalah barang hakan. Bismillah huapkeun. Ya Allah nikmat mana lagi yang kau dustakan. Makan di sini begitu pedo, apalagi ada sate jando. Nu paling gongna mah sambal dadakna. Kokojo tetap sambal tarasi, tapi sambal honje mah cantang tu aya di nu sejen. Kombinasi honje dan tomat hejona, haseum seger sengit. Ditambah lagi nasinya bisa pakai puruluk. Ada puruluk laja, puruluk kalapa sama puruluk bumbu hitam. Tong hilap cobian es campurna ieu legit pisan. Nangkana amis, alpuketna alpuket mentega, cincau hejo di gula arenan ieu pelem. Pokona mah sadaya menuna ACC raos pisan. Mangga anu kabita langsung agendakan saja ke warung sangu alun-alun. Lokasina di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 16 seberang napisan SMP Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Larisin be.